guys, jadi hari ini kita mau tampil guys di tempat yang hajat. Sarapan ya. Hai, jangan lupa ya nonton kita di hajatan dekat rumah aku. Stay terus. Kurang hendak. Kecil loh. Gue cuma ngerokan HP kuota naon pokoknya dari jika mak gila Jika mana? mak gila Magila. di konten Bandung Promeri Amplung kasawa. Banyak deh. Apalagi saya pulang aja dari jauh-jauh ya. Langsung aja yuk kita panggil channel YouTube Anak Tersan Bang Emok. Ayo keluar, jangan marah dulu nih. Tepuk tangannya mana dong? Artis kita, artis Cibaber. Inilah channel YouTube Anak Tarsan. Asik. Masih lama, ayo. Adine Cek Sarah, Cek Mumun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan ya. Alamat kenalan anak-anak punya. Kalau anak beda, ayo. Ini sekarang nalin dulu. Sampai lah Pak. Ayo temen. Ayo temen naon nyarana Bu. Cibaber. Ayo orang lu nang hadir mau ngajak ke sana apa tuh? Ayo mau ngajak tapi apa? Bu, ayo ngajak sangarana Bu. Tuh. Di bapaknya sangarana. Bapaknya. Ayo Mang Ani mau orang namu. Ya kalau bantis dan ciges gelis. Gelis juga badut ancol. Oke, kita langsung aja. Gede buktinya mana teh Randa. Gue Randa lo banget gitu. Padahal yang Gelis malaku mana teh. Laku, nggak ada Randa. Kalau bisa ada banyak kali kemarin. 12 kali. Aku bukan. 12 kali.
anak baraja anak. Anak mah teu boga. Aisyah papan loba anak teu boga. Aisyah mah kenal. Beda beja atuh. Itu sarap. Sarana. Yang pertama sok ditalian. Sama nangka di Italia. Boy. Berarti Aisyah mah elekan kusinar sih. Salah kina bulut oge anaknya 14. Atau ais ngarobat lebih sakit. Anu bulut mah bisa ada. Sadana kumaha? Cuma saya gitu bisa hadir. Ngomong nama anak itu bisa dipiyakeun. 14 saya bisa. Hiji nyatu hiji butuh. Iya, geus disapa kabeh ieu, geus. Sapa tuh panurangan apa daerah dia? Aku sarot di bumi bener. Anu geus araba. Dia orangnya ini di garangan tembang. Anu pojok bukan topi bodas terus herang. Sandir kamu harus sandir. Ulah ikut wae loba lain ayo. Mumun ganti aku mumun. Mumun kan duda. Ayo kedudukan, ayo kedudukan. Salma geus tadi dah di ieu di Padang. Mana? Ya jeung lain tadi. Ada Salma. Burung aja. Zamannya. Jadi salah di batur hayu. Hujan. Ya beuki hujan makan. Nyarep tadi aku di sarang. Cina motor tang cina. Si eta mah masa geus keur ngeusi deui wae. Saya mah aya dari jeung sana. Tadi kena Pak RT, kena baru dapat angkat berbondong-bondong. Lain sok ngomong tak RT mah apa tadi dia. Tadi dia sana ya. Pak RT naya. Ayan cewek teh. Dia orang dia maloba. Pasok sapa heula RT na. Hanya masih kesal kene ditaringgakeun. Aisyah ngomongna manggil cenah tadi. Aing teh tas eta heula meureun kana eskeun budak. Aing bingung tas nyaeskeun budak anu barengeun kan. Barengeun. Aduh tadi bapak budak macokan heula. Berarti lain budakin jeung kelona bareng. Sambalian gitu. Aisyah tiba-tiba teh ngalaki turut ya. Kurang geuning loba jelema anu. Geuning loba jelema. Kamu enak loba jelema. Sapa heula sia jog datang adil main tetarawakan sia. Sapa heula helm naon RT naon.
RT naon kesabaran. Sapu bola di sapu. Pak disapa lain disapu kayak sini harus disapu. Lupa lagi dan Aing apa jangan kasih saran kita tertarik kalau pakai topi bodas tuh. mana mau beres? Kesembahan. Angkel dompet orang diem. Disapu bola ya. Ada para sangale longkok ke bungut. Disapa heula. Ayo urang sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi ini disapa tuh. Oh. Sing kompak aja bapak-bapak ibu-ibu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak pakai Arab ya anak itu depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Enggak segitu doang. Balik. Pengantin. Pengantin halo. Apa nih kakek murid kesunatan? Pengantin itu gede datang ke tempok. Ini kita mainnya. Siapa? Sore ini. Puting. Sesanggup. Semoga sama. Lain. Babaturan ngangon baheula. Ngangon duda. Arwana sama jeung si Saro. Urang teh jangan banyak ngaranna saha pangantenna. Assalamualaikum teteh anu garelis anu gararanteung. Atuh dijawab. Sabarkeun. Kadi itu sabarkeun. Sugan saya dibere amplop. Amplop kosong atuh. Amplop kosong. Alah heuh kena amplop we bawa. Di moal di dieu mah kararandal amplopnya cenah. Bukan tadi itu sumur. Melan geus ya. Aing teh era mah teh kosteng celengan bagong. PS lain HS. Bareungit mah dibareurem. Itu gede-gede kebo suka. Siapa kayak ngilu kanu hajat asup kayak cocokan. Kalau minta dangnya kanu hajat. Era. Oh, minta dang sok dak sabakul, Bang. Wah, aing segala ngilu budak teh di HS teh dari mah ceuk.
Jadi budak orang kita segede kebon ah. Dari mana di kebun? Bukan. Eta dulu di kelonan mana bapak-bapak mana? Ya, Pak. Yang kelonan sata di minggu depan. Ai tadi mana aya nu guyang gayuna. Teu nyaho aya bukan. Lain sia mangkat ka dia ai curiga anak sia bareureuh. Digengel reungit. Ai da curiga. Salaki sia dia sebeuncan bisa ditinggal. Ya ada ente mati lampu. Kok udah ngelonan tidak mati lampu dah sudah ke budak we geus heuh. Meureun karasa meureun ngagenyilna. Naon karasa. Ada beda Bang. Urang rek nyapa panganten ge jadi henteu jadinya, Ceu. Atuh aja kan kita panganten sasalaman ka dieu tuh perkenalkan diri. Berselfie mah tuh urang mah era. Kayaknya orang mah zaman baheula pan budakna. Lain sia ka dieu di bejan usaha di ondak usaha. Tak ku si Anin. Saha teh? Bapak lain si Anin bapak Ibu Cici Cici Assalamualaikum Bapak Anin eta si Ici. Salah deui wae. Anak-anak pamajikanna. Anak pamajikan ya. Naon? Salaki pamajikan Anin bin Cici. Oh, Anin bin Ici. Bapak Anin, Ibu Ici, anu terhormat, kapunten, abdi. Ari panganten saha? Panganten saha? Era eta teh mantan batur teh ah. Mantan naon deui wae sia. Heuh mantan baheulana. Teu sanggup urang memandang wajahnya. Aing bingung teh ka panganten awena apa ka mantan latin? Mantan meureun nya. Emang salah jerona jeung sakit sih. Lebih gede eta mah, Cuk. Gede. Duitna atuh. Disakutkeun oke yo pikiranna. Ih, legitan anu di imah atuh. Najan burut-burut ke ngaganjel. Buka. Ya Bapak, mana nu saya Bener, naon ngaganjel? Ba anu ngaganjel lamun mundur teh ngaganjel. Oh, dipikirna. Itu Bapak Saiful Hajat teh nu mana atuh urang teh? Emang aya nu guru kitu soraan? Aduh lah. Rek nyapa Bapak Hajat. Kopeh hidup. Nu make kopeh hidup. Assalamualaikum Bapak Ani. Nu ngacung loba nu ngacung teh. Itu di ditu ngacung itu penonton bukan itu. Penonton di sekitar ramplok nya tanggal cau, tanggal rambutan. Oke, sugan sia mah. Narampok di tangkar rambutan we kieu. Bapak Anin, pagir Bapak Anin malah mun tadi teh urang Lain bager-bager deui. Tadi pas kabar-bar. kabar kenaon teh? Kabar-barkeun. Suka tinggal barbarkeun eta nu kertas hejo beureum-beureum. Ini panganten alak itu jadi kurang semangat ya. Ah, kemana sih? Geuleun nu sia di kitu. Itu nu make batik men kos teh kenceng. Ari di laguan. Jilok atuh amun di laguan aya nu nyawer di dieu. Atuh sok coba. Anu boga hajat jutak-jutak wae itu bujur mah. Oh, lupa lagi dia penting nyawernya. Loba duit mah, ieu mah loba orang babar.
Beberapa nonton. Cibubur. Cibubur. Orang Cibubur. Ayo tuh lagi laguan orang bergoyang bersamanya. Bersama Ece Saroh Internasional. Ece yang lagu naon? Yang lagu barat, lagu Sunda, lagu Inggris, lagu Malaysia, apa nama bisa kabeh? Kok yang lagu naon? Hah? Bujur gede. Lagu naon? Si akibat. Orang ngelihat anak kita laguna. Cek nada. Anak bentong kemana? Ih, ulah loba belakuk. Loba nu nyawer. Namanya. Parebut salaki batur orang direbutkeun. Parebut lalaki. Aya kitu. Parebut lalaki cenah. Dia bersama Cesaro, orang ada suaranya overdosis. Ya untuk kampung Cibeber. Channel YouTube Anak Karsa. Luar biasa. Berbaris dong. Kita hiburan. Ada Cesaro Junior. Bawa kardusnya saya. Bawa kardusnya. Pengantin guru nyawer. Pengantin. Nih. Asik. Cesaro tunjukkan gayamu.
Joget dulu. Ya buat orang yang kurang cai. Jangan
Halus kan lagu apa enak. Sudah lebih suku. Berasa lengkap ya tur. Besar, boya. Itu bang suara kok itu deh. Emang mana bisa nyanyi? Bisa, tenang wae. Ada tadi saya kita ke paru. Suara kos bebek ngendong. Yo, mun aing nyanyi nu di dieu nyawer kabeh. Suarana atuh kos teu emang sahrini Iwan Palen anu karitu tah penyanyi Saha eta teh? Ma Ija anu ada teh tukang bunuh. Pokona mah lamun aing nyanyi anu di dieu pasti nyalawer kabeh. Suarana urang mah alus, Cek. Bener. Hah? Hayang lagu naon ece di dieu? Lagu Sunda. Apa lagu naon? Sok. Tapi nu hafal ti Bang Iki urang tiada guna doang. Yo, sok tukang keyboard dinyanyikan nepi ka subuh. Supaya nu nyawer nempe ya. Wah. Tarik jos. Yang ada berguna walau engkau siram sudah tiada berarti oh lama tiada guna rayuan tiada guna hati telah membantu rasa peduli dahulu jangan kau merayu
Jangan kau cakap cinta, kau bercerai. Aku sudah tak percaya akan adanya cinta. Cinta begitu merdu, akhirnya rasa bertemu. Bagai saya sembilu begitu dalam, sampai kini belum siap satu kali melakukan. Siapa yang nyanyi? Sudah kadang. Ngapain? Mau pakai dulu nyawa udah. Dia mau paham maksudnya. Nyawan nih, nah atau Bagi dua ya. bagi dua pun. Orang jaga lilin lah, orang mau jaga lilin. Jaga lilin, Oh. kurang jadi bagong lah. Bukan cuek. Kayak nginung ya teman dia ucai herang-herang makan. Itu di meja mencoba kalau ada makanan di meja ini pada ya cek. Aku kudu di meja ini dia tadi handapnya. Gua nepok mana bang enok, bener. Capek emang. Mereka nyanyi. Kurang timuran kita guys. Kabur 5 subuhnya. Ya. Jam 5 subuh. Saya jam 50 saya kan hibur usaha. Undi. Aduh, menikah sanggeus kabol-bol ojo ya teh. Mimpi kieu nya jangan beli. Meni suku ke meni ambaran. Emang salah kisnya kamar atau usaha salah kisnya? Wah, salah kita semua enggak ada profil di kasur. Gua usaha. Kan urut kan ya. Iya, salah ke orang mah Jo. Emang nanti betul lamun subuh. Lamun subuh jam 4 ke sudah. Naon anu geus sudang. Manuk. Yang manehna anu geus sudah. Rek naon udang subuh-subuh. Nah, gantung-gantungkeun manuk di luar. Coba geus kaangsa eutik di pandian eta si manuk teh. Eta manuk teh. Heeh. Ayeuna pamajikan nyeri hutu ge ih di tempat-tempat acan. Teu di pandian. Boro-boro di pandian dicium ge henteu. Ayo aja naik di pandian. Pamil aya pamil. Nah, apa ambil? Ai cek tadi hayang di pandian. Kok gitu urang boga-boga salah teh. Penting tapi di dia aya salakina nu pas kitu, Cek. Oh, oh, salakin urang doang meureun. Ada ka kusia lamun salah semua pecet kan manukna tege hudang. Salaki euy boga salaki. Boga. Sagede kumaha? Sagede naon? Geus sagede kumaha? Hawe tong tolang gede. Tong tolang. Maksudnya jelema na sagede kumaha ari euco? Gede. Tapi bener paling anu gede mah gede meureun. Sarumba. Aduh ayeuna geus jam baraha ieu, Cuk? Kamana hayu teh urang teh can di bakalan ya teh pancena bapak hajat mah bager anu di dieu mah. Anu di dieu mah bapak hajat urang Cibeber mah lamun balik teh tebel. Nih. Naon di oboron teh? Hah? Mungkinan nyusu. Bebeja yang sudi dia. Satu ayo balik kak. Ayo buru. Bapak na heula nyusuna arek maneh. Dititipkeun ka ojek, Cuk. Anak kucing ya. Ya jadi Karungan. Iya oke anak aing menang nyeun aing ti isuk nepi ka subuh deui. Aku mah atuh dibere anu kos kieu kos tangcelengan bagong. Tuh ayo orang balik ayo nak. Balik. Heeh.
balik. Titipkan ke mobil karang sok aya liwat mah itu. Titipkan ke mobil karang. Iya, udah tukang lah cenah seret. Dan goblok. Ayeuna arek balik mah urang datang tadi uluk salam. Ayeuna baliknya kudu uluk. Tapi kudu dibak. Jadi biasanya untuk kayak paros karung. Orang teh kudu uluk salam, cenah datang kudu ka tempo tarang, amun undur kudu ka tempo punduk. Ari maneh ke tempo tarang, pundukna sagede kumaha ya. Oh, kan punduk kecil, pundukan. Oh, aing ngasirah doang. Kilut kayu. Hayu atuh orang geus peuting ieu karunya ieu artis geus nungguan ti tadi. Meureunnan ti sakieu wae ti sim urang kabehan nya ceu anu aya di dieu. Ka bapak hajat, ka ibu hajat, ka panganten, pameget ejeung panganten istri nyuhunkeun dihapunten. Bilihna aya kata-kata tingkah laku urang sadayana. Isi aya nu kasamana mah dangarna barangkali aku ini aralus. Emang aralus itu? Aralus. Hapunten kasadayana ya anu masihan ati sing diarelikaskeun sing dipasihan rezeki ka payuna amin. Amin. Bos adi. Amin, mudah-mudahan ya ka payuna ya orang youtuber teh aya deui ya anu manggil teh. Amin. Artisan aja. Lamun can bosan mampir nanti ka mana? Hah? Mampir nanti ka mana lamun can bosan? Ka mana? Ka channel YouTube anak Macan. anak Macan. anak macan. Aya anak Tarjan teh nyaeta anak Tarajajan. Mana mau jajan mah sapa 20.000 menit. Meureun ti sim naon sim puri perwakilan ti anak macan. Anak Tarsan nyuhunkeun di Hampura. Bisi aya nu kalepatan kata-katana. Nah, eta nyuhunkeun Dihapunten ka sagalana. nyuhunkeun Dihapunten. nyuhunkeun Rasana amplopna. Aisyah mikir amplop kayak kadir ke diundang ya henteu. Emang tadi diundang. Aisyah datang ke dia saat tadi. Nah, udah membawa sapu tadi teh. Ada tes ngelonan bapak budak. Nyantos wae meureunna ti sim urang. Sim Abi. Sim abdi nyuhunkeun dihapunten. Isina aya kata-kata tingkah laku anu kurang berenah. Kira-kira itu nu tukang aku payan wae rek naon bising kerek nawarang. Nawaran naon? Tusugan si anu nyepol daripada nu burut. Batur nu burut teh legit. Cukup sakian ti sim abdi ti sim urang sadayana anak Tarsan. Bisa nanti lain hari orang papanggih deui gitunya. Mudah-mudahan atuh papanggih deui ya cenah. Sing panjang umur, sing sarehat Amin. deui. Mudah-mudahan. Sing panjang rezekina. Amin. Sing buru-buru naik gara-gara kawin apa? Amin. Eta gerahara rajat atuh. Nya hamputannya di sadayana. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Wah, panas.